Aduh, aing mah ieu kahirupan di imah ari beas maloba ieu teh. Ngan duit rada kurang, ieu teh nu nitah poli eueuh, nu nitah main bal eueuh. Kawas aing, padahal mah aing poli tara, main bal tara. Nah, eta masa ucap-ucapanana we kitu. Heueuh, kahirupan ayeuna mah geus hese euy jaman sawah gararing, anu air hasi, ayeuna mah geus loba jukut. Wah, teu pararuguh ayeuna teh nyaorek kumaha ieu alam. Tidak bersahabat lagi jigana meureun. Kurang-kurangna kasabaran jeung keimanan jeung katakwaan lah geus mantap. Sagala rupa ieu teh jadi ngan ieu hate asa teu ararenak ieu teh ngirek aya naon ieu pamikiran. Teu geunah hate we ieu teh hate teh asa deui. Woi, ye, ku aing di teteangan ka ditu ka dieu ari maneh. Ye ulah sok rusuh teu puguh. Ari kan di imah ngomong rek ka mana teh. Ari kitu Rek ka balong kitu bebeja jadi puguh nyusulna. Ari kitu kumaha? Aya nu nyebutkeun di cenah keur ka Cisaga. Ulang teh beus nyusul ka Majenang. Eueuh. Aya naon ulah sok rusuh-rusuh teuing ieu teh sing pararuga aya naon? Aya nu nuruskeun cenah ka Ciamis. Disusul ku urang ka Cimaragas eueuh. Nya aya di lembur keneh di dieu. Aya naon Ya di imah teh ka musibahan. Naon tuh batur meuni loba jama atuh. Kunaon sih aya naon? Paingan urang musibah budak di dinya. Paingan urang rada teu enak hate euy. Aduh, budak di dinya meunang ka musibah. Nah, budak keur ulin atuh aya. Ye, teu percaya so teh tadi. Kunaon sih? Hah? Kunaon? Aduh, ampun urang mah meuni ngeri nemponake. Ai kitu kumaha? Hah? Kitu kumaha? Budak teh ti poros yo. Ti poros kana naon da eueuh talupuh. Lain imah panggung. Da lain di imah ti porosna ogenan. Di dia geus di luar. Ti porosna. Kapan keur arulin di buruan? Tapi ku ateunana budak teh jadi henteu getihan teu ti poros teh. Alhamdulillah syukurna mah henteu ti singkel. Henteu ti poros teh budak teh. Kana ti poros teh naon? Budak kana teh olah ka ajrag-ajragan. Tapi ngan indungna mah ceurik bae da budak ti poros. Ke ti poros. Jadi arek dicokot jadi melag hese. Eta teh. Syukurna ti poros kana naon sih? Hah? Kana naon? Lah, ari ti porosna mah teu pira kana sapatu. Nu bener. Nu bener ti poros dipake budak ayeuna keur ulin. Nu bener teh. Manya kana sapatu ti poros budak mah lagi tur ulin. Anu baja mah. Mun aing mah tulungan atuh. Hah? Mun aing mah tulungan. Nah tuh kan kana budak hayang di sapatu, mentak ti poros geblos kana sapatu dia dipake. Mentak lo baja mah teh keur arulin. Tah urang mah percaya eta teh ngaran ti poros gitu. Hah? Percaya. Percaya. Bet percaya urang mah. Atuh heueuh mesti aing percaya. Berarti musibah eta. Ah cek urang mah lain. Lain. Nah, eta mah geus lain musibah biasa. Duana nanti gebrus. Hah? Duana nanti poros. Atuh nya heueuh mah nya make sepatu sabeula. Beda balik beurina ge. Jadi saya gikeun di imah kejo cenah geus asak bapana cenah wae balik. Gitu. Pamajikan gitu boga ngurus. Pada nyebutkeun eueuh deungeunna ku aing teh dibere dengan kejo, baraja pamajikan mana hayu karalang kuriling yang dengan kejo. Bere aya dengan sangunang. Dibere ku aing cukup triut. Kita diosrem ku aing. Cukup triut jeung daun arek ilikan budak ilikan we heula ayeuna balik ayu. Ek dibedol sukuna. Hah? Ek dibedol. Heeh mending dibedol. Sukuna. Aya wae. Geus dibedol langsung dikeprek-prek ku kampak. Ek teh heula balik. Jung atuh, ek teh heula mah balik. Namanya hese teuing nyangan jalma